Jadi kieu nya Mang Barete teh. Oh, pahlawan teh. Kieu nya berjuangnya. Assalamualaikum, Mang. Rame amat ya. Duh, itu Balanda. Waduh, Balanda mah kurang ajar ya, kurang ajar ya. Mang. Kauruan ya, Mang ya. Kahuruan. Sasi gedeung. Salam. Mang, bukakeun naon, Mang? Iya, keur urang ka ditu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bara, Kang Togar, lagi. Kang Ii. Emang lagi ngapain? Keur nonton TV Nonton apa? film pahlawan. Waduh, saya coba. Bener. Tuh, Iya bener. tah dengekeun ningali ilik. Cetak pahlawan ieu teh. Nunyin bangsa Indonesia bisa kos kieu, kos ayeuna. Tah, dieu sejarah perjuangan pahlawan urang kabeh. Hari pahlawannya ya nanya. Nah, nu matak urang kudu inget kana pahlawan. Tinggal itu Si Mamang perjuangan. mah ingetna ka cowenah wae. Cowenah ge pahlawan. Galah ka pahlawan. Aing teh keur ngomong bener sih teh. Tingali tak sia jadi pelajaran gor. Tuh tingali. Pelajaran naon, Mang? Pelajaran sejarah. Mang, aing nu ngaranna bener mah nya, nu ngaranna aya Sema. Heeh. Suguhan. Kedeung atuh. Tah bari ngilikan TV-nya urang nyeun kopi heula kedeung. Itu kopi naon coba? Kopi Leo. Yo, Sekali. Kedeung ya urang nyeun kopi heula. Samsu sekalian. Yes, ya mah. Liong. Kedeung. Gar. Tinggal ke nonton. Ih. Aing mah curiga Ah, kan. sih ya, film Coba mah Gar, ngalihna copot halus. remote na Gar. Iya. Bawa lamun dipindahkeun ieu nonton naon we manehna. Coba. Ketika para pemimpin Indonesia di Surabaya Enak teh 10 November kan. Di urang lembur aya kegiatan Gar. Ternyata baru dak sigana rek aya layar tancep ya. Di kampung sebelah mah Kang ada karnaval. Oh. Gar, layar tancep film naon? Gimana teh? Warkop Ari biasa. kan beri layar saran teh ke urang beja ka barudak. Nyari pahlawan yang film pahlawan mah nyateng sia film dangdut. Cok sih. Kedeung kopi ya. Tah. Alhamdulillah datang oge kopina. Ajib. Rokokna mana Mang? Meuli sorangan sia. Biasa. Rok orang ya, rok orang. Oke, Gitu Kang atuh Bara, modal siap. takos Kang Bara datang ka dieu teh mau rokok. Lokos Jadi maneh. kumaha mang ieu teh mah. Nah, ieu urang tadi nepi mana nonton filmnya. Tah ieu film tah tadi urang rame ka Cidayu Kang Bara. Nah, terus Ningali pahlawan Indonesia nu keur berjuang jeung Indonesia. Nu matak urang sebagai bangsa Indonesia tuh harus bisa menghormati jasa pahlawan. Kita tuh merenang. alhamdulillah ya Gar. Bener. Katinggalina mah ya eling si Mama. Ih, Eling. Waras sigana ya. Kenaon ya urang curiga ya urang. Urang Curiga jigana duitnya keur loba Gar. Waduh. Pikiran duit jadi eling mah. Bisa jadi kita. Mang, naon? Ini kopi di Uyup ya. Uyup mangga ngeunah teu tah kopina. Sia. Ya mumpung Mamang Nah. ke eling. Heeh. Kan hiji banding 1000 Mang Mamang eling. Sia. Kadang Coba enak. atuh orang ayeuna ieu Garnya. Naon tah? Hayang dipapagahan lah ku Mamang. Coba. Tuh tararumenan sararia ya yang di papagahan ku urang. Atuh sakali-kali Mangnya kan Mamang teh calon eta kan. bener oge Mere sih. Contoh nu alus. Ya, dengekeun ku sararia ya dengekeun mumpung aing keur Oh, eling. didengekeun, Mumpung aing keur didengekeun. eling. Sok ya. sok. Yang geus nonton film ieu urang jadi sadar gitu. Hayang mere nyaho ka sararia. Oh sebelumnya tuh sadar berarti ya. Edan sih urang. Jadi kieu nya urang teh kudu bisa menghargai sosok para pahlawan. Kos kumaha. Itu, yo tingali tah, tipina tingali. Tah keur berjuang perang lawan Belanda sia teh. Ningali tipina apa ningali pahlawana? Tingali tipi jeung pahlawan atuh gor Tah tingali tah. Kan dina TV ieu pembelajaranna aya. Naon tah Bang? Urang kudu bisa berjuang demi bangsa. Bangsa ulah berjuang teh demi awewe. Si Tonggar. Dengekeun si Toga sia dengekeun sia. Si Tonggar. Kita Pan tuh ayeuna teh mencintai bagian dari memperjuangkan mah. Cuk si Mamang tadi geus jelas ngomong Gar. Perjuang Ningali tipina. tingali tipina. Ulah pahlawanna. Aing ningali pahlawan banyak Gar. Naon, Di Cimanggu. Gang pahlawan. Gang pahlawan ya teman. Aing tuh gor. Jadi teh ulah awewe
Ecik galau naon boa Si bangsa Tonggar, Indonesia si teh Tonggar. gitu. Tah, bangsa Indonesia baheula teh tah aki-aki maneh ya, uyut-uyut maneh. Berjuang tah untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Cara kan memang Tah, slogan. emang slogan mah. Itu, Mang. Sia ge dengekeun. Oh, Mang. Aing keur ngomong serius ya teh, keur eling ya, keur eling gitu. Ulah kieu, ulah teh di kamar teh nya, di kamar aya naon foto teh, foto awewe ente foto awewe, foto Inul. Naon bawa pasang atuh foto teh, foto Bung Karno. Benar. Nah, Bung Tomo, Benar. Bung Hatta. Abeh naon eta teh? Abe inget karena pahlawan gitu kan. Ingetin sia Tah. tah. Ngarti sih ya. Ngarti Eh, mah. pesawat ya? Melo sama. Ayeuna mah kieu we mah. Bucin. Ayeuna mah kieu we minta duitna jeung beli poster. Siapa goblok minta duit tuh ka aing meuli modal atuh ji. Hayang menghargai pahlawan tapi minta duit ke aing ge, Mbak. Tumben si Mamang Kunaon ieu? kok teu mentaan duitnya. Heh. Ke eling Bejakeun mana? mana keur menang waris. Menang warisan. Ya, ayeuna nya Tagor jeung Ii beda-beda suku bangsa kan? Bener. Ii orang mana aslina? Wah. Itu orang mana Asli orang mana Ii? Orang Sumatera. Orang Sumatera. Tagor orang mana? Tagor ngaranna geus Tagor pasti orang Sumatera mang urang ge. Oh, tah sanajan maneh beda suku ge kudu atuh Bhinneka Tunggal Ika Orang mah. tadi tanya orang Kang Bara mah jelas. Culangung mang ini ya aduh culangung ka Kang Bara. Kang Bara mah jelas. Aduh, Orang Bogor kan. orang mah orang dia. Orang dia. Lamun orang saya ngomong aja di dia. Ngaco ah. Bang, arek nanya tuh. Kan. Bhinneka Tunggal Ika teh naon artinya? Bhinneka Tunggal Ika teh naon Kang Bara sebenarnya urang Nah, asal. kan si Mamang. Berbeda-beda tapi satu jua. Tah eta. Eta maksud urang teh Mantak sih lamun kitu. guru ngajelaskeun teh tulis. Ayo we ngobrol di kelas teh Si sia. Mamang mah Tah kitu. Eta teh maksudna naon eta? Berbeda-beda tapi tetap satu jua teh naon? Jadi teh urang sanajan maneh orang Sumatera. Gitu. Sumaterana Padang misal si Tagor orang Sumatera Batak. Tapi tetap Indonesia gitu. Lain berbeda-beda menu daang sia mayarna sarua sia kudunya geblek sia eta mah beda deui kan Beda deui ya. eta mah Beda cerita. nah we berbeda-beda sangu make endog make naon hayang sagala rupa hayang disarwakeun jeung nu sangu jeung endog unggul Non buah mayarna mah sarua jeung urang. eta maksudna teh Tah kadinya kitu. Eta masih Kang Bara biasa kos kitu tah. Nyokotna Kudu loba. bisa maca sejarah ya. Ulah poho karena sejarah teh jas merah kan baheula pernah anu ngomong ya. jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Oh, gitu. Sejarah teh diilik teh sejarah ukur mantan ya Mantan ge aya sejarahna. bucin naon Mantan ge aya sejarahna. paling sejarah sia mah inget nuker di pos Hansip ke gerbek lain. Eta mah si Tonggar nu gerebek mah. Manghirup tanpa cinta teh kos taman tanpa berbunga mah. Gimana sih? Bener sih. sia lamun ku awewe geus ceurik komo ku peluru sia Gitu sia. Bener. Sadis. ulah sieun ka awewe mah loba keneh nini Tah sia tah. janda tua Tah. loba keneh pasti kebagian ente Tah. tenang yakin aing insyaallah eta mah Nah, cuman ge janda pan jatah uing. Bisa Sakitu. TPR Nah. ge. Ulah poho, komo ya pemuda-pemuda ya Kang Bara, Ii, Tagor, ulah poho perjuangan mantakna Baca sejarah. Baca sejarah. bener. Boga HP teh ulah ukur ningali TikTok. heeh Google lain hungkul ditinggali mang Naon? di download di downloadnya. Coba, astagfirullah. Pan cuci mata mang ninggali TikTok teh. Bener Gar. Hmm. cuci mata mahnya make cai ulah ngarang-ngarang lamun ngobrol jeung urang Tah KBG sadenge. ayeuna Pakai cuci cai, piring Gar. cuci piring make cai Kecai. cuci mata mah ya make cai Gar Cai. lain ningali nutup parugu Tah dangukeun ku cepil maneh Yang Tagor. namanya dicuci Gar pasti pakai air. Cuci mata ningali awewe. Wah lah Tagor mah. pantasnya orang ieu bangga sih boga calon RT geus kieu. Atuh. Sumpah. Nu matak urang bener teh ieu hayang jadi contoh urang teh jadi rek jadi calon RT kan. Urang teh hayang ngabdi
ngabdi minimal ke kampung ieu. Harus lah. Kudu bisa mere nyaho kat sadayana ya ku sararia ya. Bener. Ka sararia urang kudu bisa mere contoh nu bener gitu. Dengan Semangatnya namun rek pemilihan kieu. Oh gitu. Lamun menang kumaha mah? mun menang mah beda deui mau wae aing. Sombong. Ulah gitu atuh mah. Henteu lah moal Arek heureuy. menang, arek eleh tetep kudu mamang kudu tetep elingnya keur nya. Gitu. Dina 24 jam teh minimal atuh samenit eleh. Inggris berapa menit orang eling ieu? Urang mah rek nanya we ka Mamang. Mamang cinta teh ka tanah air? Atuh cinta urang mah ka tanah air. Pertanyaannya gini, Mang. Naon? Tanah air cinta enggak sama mama? Jauh bumi ka langit, jauh. Eta mah jenazah ditolak bumi. Aduh. Gitu, Mang. Jangan asal cinta. Mamang teh harus mengetahui apa yang harus dicintai. Oh, Gitu. pedes Pedesnya, Mang, ya. Aduh, aing mah. Nah, geus tah ukur cinta teh lain ukur ngomong doang. Kudu aya buktos. Kudu aya buktos, bukti. Ya, minimal naon, minimal di kampung urang teh ayakeun kegiatan atuh ya pemuda. Nonton bareng nobar naon kek jeung ieu pahlawan. Film pahlawan. Film pahlawan. Ini masalahnya- Indonesia, Rembo, sama Rembo. Abeh naon eta teh kan di dieu teh seueur murang kali seueur budak leutik ya kan. Loba budak leutik. Supatos murang kali teh terang. Nah, gitu. Karena sejarah bangsa urang teh kan gitu. Ningali generasi ayeuna mah budak leutiknya geus TikTok kan. Heeh, teu anakna indungna sarua. Pengajaran si Tonggar itu. Anak jeung indung tukang nyeun TikTok. Bapakna tukang nonton TikTok. Tebenar. Teu baleg ge. Dah gitu. Jadi Ya, keluarga TikTok. minggu hareup kan ayakeun atuh kegiatan misalkan mingguan. malam mingguan. Siap Mang Ilil, Di lembur siap. mah asa geus ya gara malam mingguan insyaallah halodonya. Kudu atuh kudu halodo. Bari kumpul-kumpul gitu kan riung-riung warga ngumpul nonton Ngopi-ngopi. bareng. Geunah. Bari nyaneut Ngulum jeung ngerokok. kui. Gitu. Di lembur mah nya. Merenah. Iya, Di urang gerakan beja ka barudak malam minggu ayeuna urang kudu nobar. Lancap ya. Gerakeun Nah, kan. gitu atuh Dan ulah. Ulah ngabas-bas sponsor si aing jangan ulah Eta, ngabas eta. Biasa kudu ditanya eta mah Ngarti ya. beurut, ngarti tenang ku urang huwi mah cokot we teh di sawah. Huwi. Alhamdulillah. Tapi ulah leuwih 3 Ieu rada kilo. segit kembang lebih. Kunaon? Kedeung. Kunaon tah? Si Mamang sukuna napak teh. Kunaon maksudna urang geus bae. Percaya urang mah Mamang eling teh sumpah. Percaya. Keur bener atuh ya. Tuh, di luar kita guludug pan, aman ya. Aduh. Jadi gini, Mang. Naon? Acara tidak berjalan lancar tanpa donatur ini teh. Atuh ku urang geus tah arek huwi mah cokot di sawah tah. Kayak mesinnya Mang Oleng ya. Oh, Mang Oleng bener. Bener, Mang Oleng. Lamun Mang Oleng ini MC, batur mah MC tuh nyingharep penontonnya. Karena mah tangka cau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah gitu. Dia goblok ngomong lagi. Mang Oleng. Hirup kene teh jelema mah teh. Ayang, ayah Jeung meureun. ngerantau cenah mah. Ka mana? Ngerantau ka Aduh, keur nguli. Nguli. Ngusep. Pasararia ngusep we ngusep. Gitu. Aing mah. Aduh. Eh. Agar orang mengkata Kedeung heula maraneh teh geus ngalarti can urang ngomong naon ya? Boro-boro mah. Man mah Si mangkat Ita. wae aing mah. Puguh hayang balik teh tengah arti si I. Iya, aing mah. ya. Si ulang ngerakeun i. Hayang nobar itu yang nobar. Heuh hayang nobar. Nah, urang mah aya ieu nya. Eno. Amanah ieu mah. Mana sok Misalkan nanti geus nobar, engke nya engke geus nobar. Budak leutik teh di papagahan geus nonton teh. Tah tingali perjuangan pahlawan teh kumaha hesena. Bener-bener. Ulah loba teng ulin.
Ulah lu bating tiktokan kumaneh. Manfaatkan waktu Bener. untuk mengisi emangnya. Kumaraneh paragahan tabarudak teh. Karunya urang mah ningalina. Tah denge kuceli dengena ulah ku panon. Saha deui mun lain urang, saha eta. deui mun lain pemuda. Manfaatkan waktu untuk mengisi kemerdekaan. Tah Bung Karno ge pernah ngomong Naon, teh. tah? Naon, Berikan aku 100 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Terus Tapi berikan aku 10 orang pemuda, maka akan kuguncang dunia. Gitu. Tangan yang si mama. Masya Allah. Ya, Mama pemuda ieu itu teh. harapan bangsa gitu. bener. Harapan kabogohna oge sih sebenarnya. Jadi Harapan kawin kabogoh, lamun bener. teu jadi nya geus teu jadi. Jangan deui nu anyar. Ari maneh teh menang hikmahna geus menang. Ngalarti geus. Ngerti mang, ngerti. Siap mang, alhamdulillah. Kitunya Nya. Gar kita berangkat Gar. Jarang-jarang Mending orang balik ningali we nya. Mang Didi ya. Mending urang balik. Pung si Mamang Eling. Oke, Mang. Hatur nuhun ya jalan. siap. Assalamualaikum. Salam. Kang bareng Kang. Balik. Ulah kabar balik ente bantuan beberes saha Ah, ieu. bener. Eta kopi ge beakeun heula eta kopi. Siap. Geus teu kumbah. Gas. Geus. Ya geus mah. Salaman heula tuh Kang. Sok di Ke si Mama. Sih Itu cium tangan tara romantis ya Cium ye. tangan Keur orang, cium eling. tangan hubung kerwaras Eling. orang. Tah, Biasana tah, dia mah Oke. kerwaras mah loba barokah. Tah, salim. Nah, gas. Tagar, salim. Ya. Ya, Mang. Yuk, Ih, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Carita Simamang, mengucapkan Selamat Hari Pahlawan. 10 November 2021. Pahlawanku Inspirasiku. Merdeka. Merdeka. merdeka.